Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ka baraya-baraya abah anu aya di mana wae anu nuju belajar di YouTube abah tadi tun ieu abah bade neraskeun bakalan wayang Setyaki negara ya. Ieu parantos ieu kantun ngararapi pengitanya sareng ukir ya. Saya pesanan Pak Haji Tatang Cibuluh Kajang Garut. Karena ngawitan ku abah bade di bentuk wajah heula. Ya, mulai aya nu lebet deui kamari teh kang pengrajin wayang golek anu aya di Bogor di kaki Gunung Salak intinya. Ya ta maksudna Kang Dede Raut. Maksud abah teh yeuna ta ye sareng kamari teh ye tah. Sanes kamari pengitanya tadi uni anu dibahas ku abah teh ieu sareng ieu pangambungna nya tong dipencoskeun Kang Dede. Tah sareng posisi ieu tah kota ieu sareng ieu teh kedah sejajar. Enten ditinggal ngaraos wayang itu punten Kang Dede. Sanes abah mah sanes tukang koreksi karena kerayaan sanes ampun paralun da ngadamel wayang mah Kang Dede Raut kitu sae si sarasna namung anjeunna hoyong dikoreksi saurang teh.
Ieu maksudna Pak Kang Dede raut ieu tah aya ku Abah nuju di jeroan ya. Sareng di dieu nya teu kengeng dipencoskeun awon katingal upami nu purnama kedah jiga irung jalmi lah.
Iya, Kang Dede Purwa. Dede Purwa kan Dede Raut. Kang Dede Raut di Bogor di kaki Gunung Salak. Saurna teh pangoreksikeun bah cenah. Abah mah teu biasa ngoreksi nu sanes lah.
Kieu Kang Dede Raut. Kang Dede Raut anu aya di kaki Gunung Salak. Mangga ieu hari kaanggo mangga tiasa ditiru. Itu baraya kantun kiri eta. Tah sakali deui ka Kang Dede production nu aya di kaki Gunung Salak Bogor. Dede Raut pengintennya tuh Kang Dede ieu tah. Maksud abah teh ieu tah. Kang Dede teh lemahna di dieu. Sareng di dieu tah. Entong dicana ka dieu entos we ieu mah gabungkeun ka dieu. Sareng gua minum ngadamel nu purwa nya. Entong mencos teuing ieu na. Biasa we juga pangomong eta burutkeun kieu we sami. Kitu Kang Dede nya ngeuceun penjelasan ti Abah nya punten sanes Abah Agul paling butuh tah. Apalagi ngaraos teh can sae sih saraosna Kang Dede. Dan ieu mah muhan Kang Dede we nga-WA, "Bah, ieu panganireikeun saurna teh." Aduh, Abah oge sami gitu da. Tiasa nanaon sakieu-kieuna Kang Dede. Tah kitu wae panginten Kang Dede. Ayeuna mah ku Abah dicekapkeun heula ieu wayang kantun nyukir ieu. Kayak panginten anjing diteraskeun deui. Ya ayeuna mah ku Abah bade ditutup we. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.